William dulur. Hey, barudak arari ngete keur basa teh mamarenan mama muda orang Sunda jeung papa muda teh popotoan. Eta di Hero Foto Studio teh gini anu posisina aya di Cibatok teh ya. Di dinya teh meureunna mama muda orang Sunda jeung papa muda teh geus kapalang ayana di Cibatok teh urang nyimpang heula. Ka mana cenah meureunna mama muda orang Sunda? Ka Abijar toko. Salah, toko Abijar maksudna teh. Arek neangan naon cenah meureunna mama muda ari niat di imah nama arek neangan keur bakar-bakareun budak. Ya minimal atunya daging-dagingan gitu. Keur naon cenah meureunna mama muda orang Sunda? Teuing nya papa muda ari nyeun naon boa budak. Ya ari wancanana mah arek nyeun sate cenah ge karak boga panggangan jeung arengna hungkul mah. Laju teh meureunna sadatangna ka Abijar toko teh eueun naon. Ai lajuna mah meureunna ngagidig deui kaluar. Cek mama muda orang Sunda teh mending urang ka pasar leuwih yang be papa muda. Kohan teh mah berasang selila bedus budak rindu aing teh. Lah meureunna nepi be di pasar leuwih yang Bogor teh budak. Lajuna mah meureunna aing langsung bae ngagidig. Diculak dicileuk meureunna. Neangan naon karah cek batur teh. Pok nanya pugu mah aing teh keur neangan daging embe budak. Caritana jeung nungtungna mah nya jadi neangan daging embe. Soalna ari wancanana mah cenah ge arek nyieun sate embe. Kandena bae teuli lagi langsung manggih sing arantung sia budak. Nah, atuh sugan followers mama muda orang Sunda aya nu teu beuki kana daging embe teh. Soalna nya ari ngaran-ngaran kana daging embe teh ku jajarangeun jelema nu barareuki teh. Naon buah budak padahal mah mending ngeunah jasa. Ai pan ari dipikir kitu mah budak ari embe mah resik hakanana teh. Atuh heueuh da disebutkeun para pemejeng para jelema teh hampir mirip-miripnya. Pan disebutkeun ari jelema mah kana lalab naon anu teu barareuki mere ngaranna kana kanu hejoan teh beri direndosan eta biwi. Alung teh mah meureunannya daging bebek. Iya aing mah rujit nemponake. Heug bae ku siapa lalikirkeun budak ari bebek mah naon bae sagala dilodokan. Komo ninggang teh teh meureunnan bebek diturunkeun ka susukan teh. Ai budak caduk-caduk dilodokan. Gareuleuk. Tapi na sanajan kana daging bebek ge beuki si aing. Geus sakitu bae nya badagna alusna heuh arwi.